Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abdi sakulawargi sejang aturkeun wilujeng boboran siam 1441 Hijriah. Taqabbalallahu minna wa minkum minal aidin wal faidin. Hapunten lahir sinar batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun pamiarsa wilujeng boboran siam janten dina lebaran tahun ayeuna aya nu benten soalna tahun ayeuna simkuring sakulawargi teu mudiknya teu pulang kampung ka Bandung sakumaha biasana kumargi aya kebijakan dilarang mudik teh geuning ku pemerintahnya janten ayeuna lebarana di dieu di perumahan di Ciseeng di Kabupaten Bogor. Janten acara alhamdulillah di dieu mah wargana guyup janten tadi tos salat Idul Fitri terus aya acara halal bihalal oge keluarga perumahan. Nah ayeuna ieu di dieu di Rorompok aya Neng Yasmin aya si Neng oge ieu sareng saha orang mana orang mana di dieu paling oge kin bade silaturahmi ka wargi ka orang tua na pun istri di Bogor jadi masih di mudik lokal mah teu nanaon nyadinya gitu pemirsanya nyadinya nya dede aya nu bade didugikeun ka para wargi ka para netizen ya mudah-mudahan baiknya sanaos lebaran ayeuna teu tiasa mudik insyaallah makna tina saum sareng boboranana mudah-mudahan orang tiasa kembali ke fitrah gitu istilah namanya tah gitu pamirsa atur nuhun sakalian deui simkuring sakulawargi sejang ngaturkeun wilujeng boboran siam 1440 Hijriah. Mudah-mudahan amal ibadah orang salami dina sasi saum kamari biasa janten amal soleh sareng aya dina panampian Gusti Allah Subhanahu wa taala sareng oge nyuhunkeun dihapunten nya dina samudaya kalepatan sareng tong hilap like, comment, dan subscribe. Atuh nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.